Tulungan abdi pangjahitkeun tina katungaraan ieu. Karasana mah ayeuna ieu sakalian pangmukakeun tali pocong. Naha Teu kuat hayang udud. aya eta Alah, alah, alah. Oi, 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 oi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ari eta teh pocong. Heeh, pocong sia teh. Awas. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulungan abdi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing. Curi kieu mah. Pendil ku aing. Tulungan abdi. Naon? Tulungan abdi. Tulungan naon? Sugan teh bohong siksa kubur teh. Sugan teh bohong aya alam kubur teh. Geningan nya we karasana mah ayeuna. Karasana mah ayeuna kumaha salila hirup teu ngalakonan salat. Teu ngalakonan zakat, teu ngalakonan puasa. Rumasa salila hirup teh aing tara burang berek ka batu. Medik merek hese. Rumasa salila hirup teh jadi tukang rampok, tukang boho-boho, tukang morosotkeun androk. Rumasa hirup teh doraka geuning ayeuna karasana mah. Kaduhung mata rati heula sing gorengnya we aya pangwalesan teh. Sugan teh bohong aya balitungan tepek teh nya we ayeuna karasana panah. Karasana panah. Haredang, panas. Astagfirullahaladzim, abdi mah aling nyanyi ya Allah. Tulungan abdi pangjahitkeun tina katungaraan ieu.
Karasana mah ayeuna ieu sakalian pangmukakeun tali pocong. Naha Teu kuat hayang udud. aya eta ngebul teh naon? Ieu mah ududna dina jero hate. Wah, sia aya wae. Tulungan abdi. Tulungan abdi Kang sugantenya we. Eueuh naraka teh eueuh panas alam kubur teh pete ayeuna karasana. Kumaha karasana? Haredang panas selalu panas dan haredang. Kakarekeun aing nempo pocong nepi ka kieu. Matak abdi mah nitip we ka generasi ngora. Nitip we ka manusia-manusia nu kiwari masih keneh hirup. Ulah disia-siakeun kade. Manusia mah lain ukur di mana pae teh lain ukur ngan bilatungan, tapi bakal pangih jeung balitungan. Kade sholat as-sholatu imaduddin paman aku maha pakot aku madin waman tarokaha pakot hadamadin. Sholat teh tiang agama. Saha wae anu ngalaksanakeun sholat sarua jeung ngabangun atawa ngadekeun agama. Saha wae anu ninggalkeun sholat bakal sarua jeung ngaruntuhkeun agama. Mata kade kapanayagan cing getol sholat, sing getol zakat. Kade di papatahan di panggung teh kudu aya hasilna. Komo nunutur ngawayang ka Mang Haji mah teu kumaha. Doakeun abdi. Hah? Doakeun abdi. Maksudna kumaha doakeun teh? Hadiahan abdi. Oh, heueuh ke ku kuring jeung dulur-dulur kuring. Dihadiahanku Al-Fatihah. Alim Al-Fatihah. Naha Mineng teuing eta mah atuh. dihadiahanku Al-Falaq, Alim. ku Anas, Alim. ku Kulhu, Alim. naha Ponok teuing. ku Yasin atuh, Alim. Alim ku Yasin. naha. Panjang teuing. Jadi maneh dihadiahan teh hayang kunaon? Abdi mah dihadiahan teh cekap we ku motor. Wios motor NMAX oge. Nah hayang naon motor? Abdi mah biasa we bade nge-Grab. Ulu Sagawe-gawe we abdi mah. nah di alam akhirat aya kitu Grab. Aya Jurusan mana? jurusan suganangan akhirat. Ngaliwat ka mana? Ari ngaliwat maka jembatan Sirotol Mustaqim. Astagfirullahaladzim. Heueuh atuh sok ku kuring ke dihadiahan ku motor. NMAX-nya omatnya NMAX. Heueuh sok NMAX. Sakantenan atuh bensinan kayaknya. Heueuh di bensinan. Sakantenan atuh panghadiahankeun ku HP iRahman iPhone maksud teh. Heueuh sok dihadiahan ku iPhone sok naon deui. Abdi mah eta we oyong pangyanakeun martabak we 2 bungkusnya. Simpen we di eta di pengkolan caket dinya tah. Oh di dinya. Nya
hari mana imah di mana nya didinya abdi teh oh gitu abdi teh ngontrak nya mata ayeuna abdi teh bade usaha bisa diusir paur abdi diusir ku nu gaduh kontrakan mah makaning abdi teu acan mayar tos 3 sasi abdi teh da kada usaha atuh kontrak keneh wah sia teh rek curhat ka dieu teh tulungan abdi hareudang 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 panas 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 selalu 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 panas dan hareudang tulungan abdi ih geuleuh aing menepona ge sok atuh kukuring didoakeun maneh nyaun di alam kubur sing dicaangkeun alam kuburna kan tenan caang da abdi teh ngabantun patroma sing dilegakeun alam kuburna parantos lega alhamdulillah da abdi teh ngabantun doser aduh si juring heuh sok atuh maneh ka itu ini deui we ulah ngaganggu bangsa kami nya omatnya hadiah nanya heuh sok premio sanes teu sono pamitan sanes bosenan abdi bade mulang deui premios mangga mangga tuh mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh permiosnya ieu mah sanes teu sono mangga wae atuh sok mangga bili bade wangsul mah oh nya abdi wangsul heula nya oh nya mangga sok hati-hati di jalannya nya heuh sok kemalan ku sia goblok sia korong muhun atuh nya naon ngareret deui bili peryogi abdi nya naon eta hadiahna bili abdi teu aya wae di pengkolan itu telepon we abdi nah maneh boga HP gitu aya sabaraha nomor teh 08 piring salapan nasi goreng kirim ka panggung ulah hilap dangeunana bangsa ning tahu hayam endog tong hilap senokna sambal we cing lada tambah we eta make sianida memalodarna jaga kitu mana hari manehna barang hakan aing ngocoblak hayo permios atunya mangga kasadayana penontonnya manganya mangga abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten saena sareng lucuna ku abdi diacukan acukna acuk satpam si